Bukan duit, Wah, bener duit, Coba 100.000. Woi, duit tau, Uang aku lumayan lah, boy. Ya, mau gua, Senangnya hatiku turun panas demamku. Kini aku bermain dengan riang. Duit, Ini motor saya, lumayan. Woi, bro, di kemana ke motor aing? Duh, bos Idan, motornya halus anyar ya, Beli di mana? Oh iya, mau motor anyar tuh ada ngajual sampai kemari aing saton. Duh, halus bos, hayang meuli tapi teka beli. Lah ngimpi maneh mah, mau kabeli motor jiga kieu mah. Maneh ka mana tuh, Bo? Mereka ditu bos, Mana mereka ditu teh kalah cicing we di dieu. Duh, kasih mah bos, ke motorna halus. Bos, orang nempo jalma, ke kebon bos Idan, direk maling sampe. Lah, geus biasa maling sampe aing mah. Moal mantak rugi ieu, sampe aing loba ieu. Duh, sih nempo jalma beunghar mah. Bos, tuh aya buwung, Sukuna aya 3. Tuh bos, buwungna bos. Aya buwung sukuna 3. Itu tuh buwung. Mana tuh? Tuh. Mana eueuh lah. Waduh maneh mah. Itu. Mana eueuh? Itu. Mana eueuh? Anjing si Deblo nah kalah kabur, Kemana ya? Mimpi naon aing penting. Manggil duit 100.000. Aduh. Anjing aya roti bakar. Lumayan Jangan lah, anjing panas kieu mah nah meuli minuman. Anjing ning duitna Kemana ya? Enggak, bawa murah di kupon gitu. Ayo dan kenaon di kupon berkenah. Gitu, kemana ya? Bos, maneh keur naon atuh gawe di Nubala? Aing keur neangan. Duh, mun aing bebeja neangan duit ngerakeun manya jalma beunghar neangan duit nu leungit. Aing keur neangan kancing leungit. Neangan kancing kumaha baju maneh nage kaos lain kameja. Ya kapan aing tadi mah make kameja. Ayeuna mah geus ganti aing bajuna. Sok urang didoakeun tinggal panggil kancing Al-Fatihah. Iya kebiak deh. Amin. Tah geus urang geus didoakeun sing kapanggih kancing maneh. Geus nya urang teu lah nya. Hatur nuhun, Jol. Mang masih roti bakar. Mangga. Rasa naon? Aya rasa naon, Mang? Pada blueberry, strawberry, coklat, nanas, melon. Rasa yang tak pernah dilupakan memang lah. Anjir. Tidak masuk aneh kancing itu teangan padahal mah jalma beunghar ieu. Meuli deui we cek urang. Ieu duit saha lumayan kieu 100.000 deui. Nengahan lah di si pamali. Duh, duit aing ka mana Yang eueuh leungit. Mahal. Bo, lagian mana jajan boga duitna kitu. Mang meh sareji mang. Yo, mana? Boga duit 100.000 manggih ti mana eta duit? Naon ieu mah pameret tinu urang sok saujon maneh mah. Waduh maneh mah. Ari lain nang manggih, nang nyolong ti mana eta duit? Loh, zaman nuduh wae, ieu mah buruh tinu urang, buruh ngalaan kuis. Ieu mah duit urang. Duit kurang anjing. Duit urang. Ribut bae rajana bisa jadi ieu. Duh, kehalanya mang. Artos budak ieu, bayar ieu. Kermain roti bakar ieu. Duit urang ieu. Ieu wat ieu. Duit urang ieu mah. Ieu roti bakar ieu. Aya naon? Ieu bos ieu, urang kemae roti bakar terus ieu duitna dibawa. Sia sih kan untuk mampu wae kira-kira roti bakar 2.000-an. Terus ieu aing bayar. Ayo lah, geus, lu jeung aing.
Naon masalahna ribut maneh? Eta duit urang si bonyol tah. Dua urang. Gua dijual maneh mau duit si Deblo. Si sumpah nage we jeung mah duit kurang kudu dinung urang lan duis. Yeuh, jual aing selila jadi babaturan maneh teh. Lamun maneh ngawadul, suku maneh sok ngadeg-deg. Tuh, bener kan? Suku maneh ngadeg-deg, berarti maneh ngawadul. Oh berarti bener duit urang anu leungit. Kela-kela blo. Maneh teh boga duit di mana eta? Kan maneh teh tegawe. Ieu mah ladang markiran urang tadi di Indo Juli. Maret meureun lain Juli. Panahna mah bulan Juli, Bos. Jadi Indo Juli. Pokoknya Rame tadi mah kayak menang duit 100. wah manya ya aing jadi babaturan maneh teh geus lila. Ket, tong ngawadul, mun maneh ngawadul biasana bujur maneh sok butak-butak. Tuh, nya bener, mana ge ngabohong deui sarua. Oh itu Bos. Duit pamanggi sabenerna mah. Tah saruana mana ge ngawadul kalawe nuduh ka aing. Manggih duit di mana maneh, Bro? Hehehe, duit tang manggi. Nah, handapun motor mana, Bos? Kowe tong duit aing. Lah aing kita tadi nahan duit, aing teh kumaneh? Are eta kunaon Bos Idan? Ulu kikituan juga bueuk nang meprek. Ieu mah pegel beureung urang. Lah waduh nya biasana maneh mah mun ulu maneh kikituan teh sok ngawadul. Saruana ngawadul ka surang. Waduh deui maneh. Yang geus we lah ayeuna mah duitna cang bagi 3. Kayak heula lawa ka janji bagi 3, cong tanya heula. Tat, tadi Tat. Ieu Tat. Barudak teh manggi duit euy. Ieu alusan di kumaha? Dibagi 3 atau di kumaha? Heula atau mau dibagi 3. Dina ada dicarioskeun saha mah anu manggian barang atau duit lain hakna sabaya teh diumumkan ke masyarakat. Jadi ini kita jangan sesat. Hadis riwayat Muslim. Oh, gitu Tad. Ya tuh abi enak pada ngomongin ya Tad. Oi, duit saha? Oi. Yo, orang manggil duit. Duit saha euy? Oi. Duit saha? Duh, aing ieu malak poe ayeuna apes menang saeutik euy. Malak di mana ieu? Oi, duit Oi. oi. Kunaon we gogorokan? Mana keur naon dok di dieu dok? Aing kerengan duit yo. Oh, kalau dok. Heuh dot duit. Gela, naon ieu? Geus tong keheula eta. Mana manehnya? Orang terima kasih. Kela. Kita duit naon nya euy? Ting barudak mere duit ke urang. Dah, baelah teu kudu malak. Di urang meureun geus ieu teu kudu malak. Kela euy. Naon, Pak? Telepon ti indung urang yeuh. Sok atuh angkat heula. Nya mah, kumaha? Hah? Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Nu bieu teh duit indung urang. Eta tangan si godotna. Ayo lu. Mana si godotna? Si eta na ge. Kapos atuh yuk. Ayo tuh. Yuk, sok tangan. Ing kemana deui? Bro, dieu, Bro. Aing mah eta jaba duit bekal 1 tahun di si mama. Kirakeun awak deui. Bonggeus tong ceurik kirakeun nih.